hati awak harapan kita banyak ulang kasihnya kayak harapan ini kami ulang dengan padung dengan yang musik nepangan cipta Bapak Inohong di Bapeda Kabupaten Garut, anggota DPRD Kabupaten Garut, sareng rombongan sadayana wilujeng suping di Kecamatan Karangtengah. Hampura, walelena hampura. Aduh, muni kararase garlis, alhamdulillah Karangtengah reueus. Tokoh masyarakatna aya, tokoh agamana aya, tokoh pendidikanna aya. Baturan oge hadir. Urang sisinglan heula bisi aya sing wulu-wulu mau ngomong ka jabatan bisi aya setan manguna singga ari kaler teh mana kaler ulah dieu kaler teh bisi aya setan teler di belah kaler dibunuh sia ku aing mah bismillahirrahmanirrahim belah kidul mana belah kidul aduh bisi aya setan gundul di belah kidul anu kabeukina pais pangatul dibunuh angin darah heula kuring rek aya pewara pancaniti sepi jempling aya pangagung anu sejamian nyanggakeun pedalang upacara adat di PPSI Kecamatan Karangtengah.
tamu inohong di Bapeda Kabupaten Garut. Bang Wilujeng di Bapak Camat Kecamatan Karangtengah. Mangga dihaturanan Bapak Camat kanggo maju. Kanggo ngawilujengkeun para tamu di Bayeu.